Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuacan punuk didoakeun ibu nu ngawalar salam sing loba duit. Allahu akbar. Tarikaneh amina jeung ngajawab salam nage. Jigana ieu nu keur teu boga duit ya. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon bapak-bapak teu nyorak tingali gerace bapak-bapak bakal oloho jika nu kakarek ningali nu geulis nyoran teu bingung sebut ceng-celengan da royang tapi datos biasa suara bapak-bapak sareng ibu-ibu beda. Ibu-ibu mah tarik kompak semangat semarak, giliran bapak-bapak kalau suara juri keung gitu. Makanya abdi mah di mana-mana apalagi di pangaosan kieu lebih baik teu aya lalaki daripada kudu teu aya awe. Nu sok nyenak semangat awe, nu sok calik dina tempat pangaosan seseueurna, nu gandeng dina pangaosan, nu sok riweuh ku pakaian, nusok alak ilik kana emas batur, nusok manyun lamun salaki teu boga duit, nusok muruku sunuk lamun salaki teu buburu, nusok nganyuk tara bebeja ka salaki, matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah eling anak neraka alhamdulillah naudzubillahi min. Kenapa nu ngabagikeun kopi ka karek ayeuna lain ti tadi jadi we ngaganggu khawatir si mangguakeun tah nu keur jualan kopi sing ditarima iman Islamna. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah.
sok mangan nuhun neng wios teh pernah dibuka cekap deui terus nikah teh acan jomblo doakeunnya sing enggal gaduh jodoh amin atuh aja mang tukang kopi hei nawaran ka nini barade akang nu nyanak teko kang nu nyanak teko hei mang nu nyanak teko cai panas eta ka dieu canak mang nyuhunkeun cing teh keuni antep di dinya tuna mang sok ka dieu mang na canak tekona mang tos nyanak teko pun tanya abdi bade miwarang pangyanakeun tas abdi dilebat bios nitiwan cinu mustari kersanding Rabbul Izzati dilebat mang dilebat bumi kang Ustad Alif tasna canak ka dieu nitiwan cinu mustari kersanding Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi kampleriung jalmi-jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi nu hadir di antawis pamegat sinareng istri kaum buruh pagawe negeri padagang sareng patani naik ka panggung kadieukeun cicing aku mang kadieu teh punurkeun kursina mang punurkeun ku mang tos mang kaditu heula sok calik di dinya mang cicing pokona mah aman teu acan dipiwaran ku abdi lungsur tong lungsur turun bujur amang bareuh sina ngajaga tas abdi keren si Amang iya karunya daripada ancakin si gua dimerdekakan waduh Amang enak Amang ngerenak kene kursi Amang daripada kursi abdi aduh cicing tong molohok dia nu bogoh gini aduh si Amang gara-gara teu ateu disakseni ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang maksad bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Parigi samalah dina ieu wengi abdi direnengan ku aki-aki nu ngaregregan dina ieu wengi keur urang dia jalmi-jalmi ayana para ulama sareng para kiai mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi maksad bade ngaduakeun ka calon panganten anu bade ditikahkeun dinten enjing kersana Neng Eni Nur Aini pamujadina jero dada ngajadikeun panghias rasa pamegar jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdeul iman jeung takwa kersakumna jalma nu kumelendang di alam dunia kalebat urang sadaya nu hadir dina peuting ayeuna samalah dina waktos ayeuna ieu acara dihadiran ku rupa-rupa jalma nu beda-beda kabisa jeung kaboga di antara nu hadirna ibu-ibu bapak-bapak para jemaah para ulama bahkan di dieu seueur para ulama alumni pondok pesantren Miftaul Huda Manun Jaya disakseni deui ku jalma-jalma di antawisna aya para pamudi sareng para pamuda bahkan digigireun abdi aki-aki tapi gaul geuninganan pakaianana jiga budak ngora moga-moga dina waktos ayeuna urang sadaya ngalangkungan ieu acara nu dipolah ku Bapak Tuhin ti anggalna sing payus mungguh Allah Ta'ala di dunia urang jara di jalma anu bagja bari tarakwa moga-moga di akhirat jara di ahli surga amin atuh tak deketkeun mikna amin gitu sok mang deketkeun amin tak gitu atuh nyoh kapan dibere mik teh ngarah nyora
hoyong sing tarik hing caket amang hoyong ka surga hoyong apal jalana hoyong ih lain hoyong apal jalana gitu atuh nyeng soal amang mah ditaros apal jalana hoyong cing teu nyambung kapan amang teh yang ka surga lin sok teh ieu di bejaan jalana sok amang bantuan kamana mah amang jalan surga lain gitu kieu ya mang kieu heula kieu kamana mah amang jalan ka Jogja kitu heula ka dieu mah eceuk ka Paliwetan hei tong malamun ka ditu ih kapan ari ngaji ge kudu melong ka guru cicing akang teh cicing kamana mah eceuk jalan ka Jogja sok amang bantuan nya kala patung deui ya aduh kitu teh patung eceuk cicing ya barokah tuh seueur perhatian mang cicing teh acak kalandai sok urang bantuan ya bantuan sok engke diburuhan ku babatuhin kamana emang mau ramai ya mau hitung cepiah we atuh lah eueuh cepiah ganti ku abang ieu mang cekal ieu aya cepiah lain cepiah eta ieu mangayu mah urang semangat tuh amang teh mere pangabungah ka batur amang jadi ibadah kamana mah eceuk jalan sok mang ka dieu mah amang ka Paliwetan kamana mah Pak RT jalan ka surga sok mang bantuan ka dieu mah alah mang ka Pangandaran mang di mana eta mang dalil nah jalan ka surga jeung cika Pangandaran amang irah eta mang di mana hadisna saha nu mere hadis Al-Qur'an bila ku jalan ka surga ka Pangandaran jalan ka surga mah ka pangaji balikan deui amang balikan deui kamana mah eceuk jalan sok mang bantuan geura mang cicing ka dieu mah eceuk ka Paliwetan kamana mah akang jalan ka surga ka dieu mah ala ibi ka jian tuluk tuk ah cici ari amang saha nami teh Saludin hah tak we gitu ya saha Saludin masuk naos amang aduh jujur mang caketkeun mang Saludin tarang ngaji cenah tapi ketika Mang Saludin di dieu Mang Tuhin ngayakeun pangajian pengabdian Mang Saludin ka Mang Tuhin ngabingahkeun jalmi anu ngaji ti tadi teu eureun mamawa teko jerona teh manis jeung cai kopi mudah-mudahan dia Mang Saludin diterima iman Islam dihampura dosa husnul khotimah ya robbal cik abdi mah rek mecak ka Mang Saludin lamun memang Mang Saludin tara ngaji Mang Saludin pernah beren Mang Saludin hiji waktu mah kereuletik pernah Mang Saludin hiji waktu mah waktu kerebudak osok ka pangajian ini ka madrasah osok Mang Saludin osok ka sakola agama osok ari rukun Islam aya sabaraha Jawa aya 5 sing tadi katu sing caket kieu tah sabaraha hiji sahadat 2 3 zakat 4 kayak heula Saludin teh jadi loba kapan Saludin teh hiji nah jadi rutung makanya Saludin ditiung hiji saha 2 salat 3 4 5 tah eta teh disebut rukun naon cenah Mang Saludin
rukun Islam. Ari Nabi Muhammad lahirna di kota mana Mang Saludin? Engkah ari wafatna di mana? Di Madinah. Bener. Dimakamkeun ge di mana cenah Nabi Muhammad teh Mang Saludin? Di Mekah, di Madinah? Di Madinah. Ari Mang Saludin rek dimakamkeun di mana? Di makam. Cek di Pangandaran teh hayang mawana ge. Kadang teh manis eta teh. Terus kanu istri Mang Saludin. Atos beriji. Iji. Atuh biasa tong digaroan cici-cici. Eta leungeun teh. Mang Salahuddin yang saya hormati, MC Master of Ceremony, berdiri hormat para ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus ingkang rai dina yuswana, ingkang raka dina ilmuna, di dia seueur para senior pondok pesantren Miftahul Huda, sekalipun angkatan di bawah abdi, tapi masya Allah ilmuna luar biasa. Makana punten ka Bapak RT, ka Bapak RW, aya Pak RT di dia teh, aya Pak RT Mang Salahuddin, nu mana ieu Pak RT, coba Pak RT menampakkan diri. Sabab ieu abdi benten ningali jalmi nu hadir di dia beda-beda. Aya jelema, aya jurig. Ari jelema masuk ka ciri dinu caan, jurig mah dinu. Jadi lamun RT ngajina ayeuna teu ka ciri berarti RT teh nyumput. Ecok astak. Si astak ecok sing eling ka RT nyebut jurig. Masalah ternyata di dia seueur rai-rai uswana dinasana pun abdi tapi ilmuna saluran abdi. Maka kapunten ka Bapak RT, ka Bapak RW nu aya di lingkungan kampung naon ieu teh? Kampung Desa Wado Wetan. Terutami abdi ka Bapak Kepala Desana, ka aparatna tos ulah meunang deui abdi di Pangandaran. Kunaon sababna abdi tebih jarak Pangandaran ka Majalengka, jarak Pangandaran ka Bantarujeg bukan waktu yang dekat. Bukan waktu yang sebentar, hampir menghabiskan waktu 6 jam. Makanya di dia seueur para alumni Miftahul Huda nu Bahrul Ulum lautan ilmu, terus akang manfaatkanlah kiai yang ada, manfaatkanlah kiai setempat, ulah selang monang tinu jauh. Monang tinu jauh mah karunya resikona ageng, sodako saeutik era gede eueuh. Kotak mending nu aya we lah di dia seueur kiai ngan bisi geugeuh wae urang Wado Wetan hoyong monang penceramah mubalik tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we di Pangandaran supaya terputus silatu laya dukhulul jannata khawatimun. Biasalah kau memandangku jangan seperti itu. Aduh ditengicau-ngicau. Jadi timbul pertanyaan ada apa sebenarnya di hati dia. Apa denganmu? Layan ulu jannat taqati'un mual asup ka surga lamun jalmi mutuskeun silaturahmi. Jadi lamun urang Wado Wetan teu meunang deui abdi jigana nu panggeulana dosa teh Pak RT na. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah nu dihormat sahibul hajat sahibul walimah Bapak Tuhin beserta Ibu Tiah Sutiah anu bade nikahkeun putrana dinten enjing jenengan Neng Heni Nur Aini Kacep Galuh Dewi Rahmanda putra dari Bapak Encun Hasanuddin almarhum Allah. Sareng Ibu Dedeh Nur Laila mudah-mudahan doakeun ieu Neng Heni rumah tangina Mang Salahuddin cek urang Wado Wetan mah sing runtut raut sau atut bantuan caketeun sing runtut laut sau Yunan kacai jadi saluwi lain kacai mah jadi baraseuh. Rumah tangina sing bahagia dunia akhirat amin ya robbal. Yang dikorbankan oleh tuang ramakna Bapak Tuhin beserta Ibu Tiah, apapun yang Bapak Tuhin korbankan da mewah geuning ayeuna mah jalan ge di saungan. Di ditu tepikeun ka dieu oco di tengah ieu abdi di panggung disadiakeun mending garayot tiga sayang kodeng kieu. Biasana di jalan ieu tara aya nu kieu. Ternyata pas ayeuna Bapak Tuhin ngayakeun hajat semua terselenggara mewah megah tendana. Mahal bayaranana. Jigana mahal keneh mayar tenda daripada mayar abdi oge.
Bahkan dinten anjing insyaallah minggu ada satu acara namina pongdut. Supaya di dia pongdut aja. Naon ari pongdut teh? Lain ari pongdut teh jelema ompong gendut aja. Mun ieu pompet ompong lepet. Pantesan panggung meni agung, pantesan panggung meni jangkung jeung gagah. Tingali salon ge meni katreutem muncul. Ngareuna ieu mikna ge nuhun Mang tukang salon. Didoakeun Mang salon da sing ka surga. Sing bareng jeung salon-salona panggul ka ditu. Dia calon nuri aya da biasa ibu ari tos curiga. Tadinya pasti eta anjing aya pongdut da panggung jangkung gagah waduh. Jika kamari abdi ngawas Mang Tuhin Mang saya teh Mang Salahuddin di ditu tuh. Salahuddin? Oh Saludin. Di ditu cuk abdi ngawas di daerah naon itu teh lah pokona nama daerah Indramayu nu kating kecamatan naon Pamanukan bentu salah mah. Kieu panggungna sioreknya tas aya pongdut artis nu didatangkeun artis pantura 3 artis. Abdi naros penasaran Mang Tuhin kanu hajat. Bapak sabaraha sih ari ngonang artis mayarna? Mun tata lepek atuh cenah Bu Haji. Saya ingin tahu berapa sih bayaran artis? Bisi waktu abdi ngonang artis, ternyata satu artis itu Ibu 20 juta. 3 artis berarti menghabiskan uang 60 juta. Ngacenghok abdi bari ceurik nusapan dada. Nalangsa. Bandingkeun nasib abdi jeung artis. Ya Allah, artis 3 lagu 20 juta. Abdi macan pernah Mang Salahuddin. Mangan Saludin. Mang Tuhin can pernah abdi kuno hajat dibere 20 juta. Artis mah 20 juta. Abdi macan pernah da ka dieu ka Mang Tuhin. Abdi hayang 7 juta ge ditawar deui. Tapi ketang Mang Tuhin da abdi maka dia teu mikiran nu kitu bisi teu jadi kahadean aja. Bisi lain ka abdi ti pangandaran ti paligi nu sakitu jauhna mubadir. Lamun abdi datang ka dieu teu ridho jeung teu ikhlas, tujuan abdi datang ka dieu Mang Saludin, abdi mah lain nek neangan duit, lain sejak rek neangan duit, da abdi teu leungit duit, abdi mah ka dieu teh Mang Saludin hayang meunang sing tarik atuh Mang Saludin hayang meunang amal. Ih, astagfirullahaladzim. Aduh, ieu geus dibere duit mitnah kalah. Hayang meunang amal. Ojo. Ibu, apakah ibu amplop sareng amal? Ih, mahai, man, tong kaditu balikna. Mang Saludin, ari amplop jeung amal, alus mana eta? Alus naon? Nah tuh aja tadi sarua nyebut amplop ka abdi. Berharga mana amplop jeung amal? Oh, ayeuna Mang Saludin, Mang Saludin, ari Mang Saludin rek maot moal. Bade tuh si tarik eta mik aya kalau bisa cakap ari Mang Saludin rek maot moal. Bade sok atuh hos ayeuna. Di kapan geus nawar badenya? Ih bisi mah jan urang ngoretkeun aja. Sok mangga atuh mangga mumpung loba batur aya nu moal sara. Dunia moal dibawa pamajikan Mang Saludin, nu sok dikekepan ku Mang Saludin tiap penting. Yakin geus maot Mang Saludin moal mawa pamajikan, moal mawa harta, moal mawa dunia, nu bakal dibawa maot ku Mang Saludin. Eueuh deui iwati amal soleh. Amal urang. Ih. Kapan nu maotna oge urang? Ih. Lamun Mang Saludin maot mawa amal soleh ke soleh rek mawa nu saha? Atawa rek gantian? Soleh mawa nu Saludin. Leung lamun amal Saludin teh alus ngaca. Mun dibawa mah amal matakane Mang Saludin sadat urang teh kudu kuat, makrifat kudu akurat ulah sok ngan ukur dibaca eta sahadat ku Mang Saludin, ngan ukur dibaca sahadat ku aja asyhadu alla ilaha bareng Mang Saludin asyhadu alla illallah ulahnya makan bebeudeng eta mik anterkeun wa asyhadu anna eta ulangan ukur dibaca hungkul ku Mang Saludin, tapi Mang
Mang Saludin akidah sok dibaca kalimat thayyibah dibaca la ilaha barang sadayana la ilaha illallah la ilaha illallah sok bantuan tepakan la ilaha illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha semuanya sing mama kalimat thayyibah kurang sadaya ha illallah la maqsuda illallah ya rabbi bil sidana wa ghafir tarikan cakapkan karami huwal habibul ladhi atuhu li kulli akhwali semua ya rabbi bil balil maqasidana sallu ala nabi Muhammad ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan Mang Tuhin sareng ibu anu parantos berkorban segalanya ngalangkungan di acara sing dijantankeun amal kasayang di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang berbahagia calon panganten Neng Heni Nur Aini sareng Galuh Dewi Rahmanda insyaallah enjing bade akad Neng ayeuna masih kena status parawan Neng ayeuna masih kena status lelenguhan enjing tos beres akad nikah awas Mang Saludin ulah aya bahasa kieu aduh cenah Neng Neni Neng Heni teh geus kawin ulah nyebut kawin nikah. Ari nikah Mang Saludin jeung kawin itu beda. Naon bedana nikah jeung kawin? Ari nikah mah aya syarat jeung rukun, ari kawin mah cukup dina rungkun. Tuh, lasun caruh eta. Cukup we dina rungkunnya ucing, jerkut 15.000 totojerna jukut. Ayeuna masih kene statusna parawan. Enjing we beres akad nikah tarima abdi nikah. Kaneng Heni saur cep Galuh Nur Aini ngangge mas kawin 50 gram emas dibayar kontan sah ece status sudah berubah status Neng Heni sudah bukan perawan lagi tapi menyandang status adalah pamaji salaki. Ece geus jadi pamajikan Mang Saludin geus jadi salaki awas Mang Saludin ulah kena-kena Mang Saludin geus kolot ulah kena-kena Mang Saludin geus lami nikah tetep hak kewajiban salaki teu bisa dipegatkeun geus gaduh istri punya tanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami. Caketkeun Mang Saludin mik caketkeun matak Mang Saludin jadi salaki omat pamajikan sing minang pangmelikeun cang. Ih, ulah kalah seuri jawab sing minang pangmelikeun cang. Cang kaleng Mang Saludin. Naon sih jang cang cuci. Cang kaleng. Aduh. Yeuh, Mang Saludin punya tanggung jawab kan jadi pamajikan. Apalagi Mang Saludin sudah punya anak yang melahirkan sekalipun bukan Mang Saludin, tapi itulah adalah buah hati hasil produksi Mang Saludin. Nanti satu saat Neng Heni oge bakal gaduh keturunan. Memeh ngalahirkeun pasti hamil cek kantos hamil. Naon tuh bata hamil teh reuneuh. Naon deui? Kakau ngandung sabaraha bulan ece ari hamil? 8 bulan Mang Saludin pernah bojo Mang Saludin mengandung? Pernah atuh caketkeun cek abdi geus hese ngobrol. Pernah Mang Saludin pamajikan Mang Saludin ngandung? Pernah. Mang Saludin pernah hamil? Arina hamilan pernah? Pernah. Makanya awas pelebah dia Mang Saludin ingat lain ka Mang Saludin nungkul tuh yang menjadi seorang lalaki bapak awas
menganggap sepele hal anu teu sabaraha kanu jadi pamajikan tepikeun katimbul pasea sabab sekali hati pamajikan hati awewe terluka sok hese obatna leres Bu osok sakapeung aja dicarekan ku salaki sok nyeri hate osok pasea jeung salaki pare-area omong pabaeud-baeud pabetem-betem tepuguh judul geuning sarua abdi ge osok mineng eceu piraku cenah Bu Haji mah tukang mapatahan ceramah hampura eceu ustadah juga aku juga manusia jeung salaki Mang Saludin abdi mineng pasea salaki ka abdi mineng ngajak pasea paling nyeri hate di mana abdi balik ngaji salaki teu puguh-puguh ngajak-ngajak pasea bari eueuh permasalahan keur mah capek datang ngaji salaki jam medun dipangleuh teu percaya tas di mana kapan tas ngaos bohong naon alasanna manya balik ngaji cenah dina mobil eueuh berkat eta tamang tuhin kamari ti Bogor capek jabat jauh kocok amuk-amukan si orang pedah abdi teu mau berkat manya cenah biasa ge balik ngaji sok dina mobil teh aya beas aya cau aya opak aya rangina aya bolu bukan teuing teu apal abdi mah jeung we teruskeun ka panitia tetep mangtuhin teu percayaeun tah hese dikitu kieu na ge nyeri hate abdi mata omat mangtuhin ulah abdi pasea jeung salaki engke daripada abdi kudu pasea jeung salaki mending ribut teh jeung mangtuhin punten mangtuhin da ieu mah nu atos masuk aya sagala dina bagasi teh nu atos cenah mangtuhin teu acan ulah seueur emutan sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi mah mangtuhin ngobrol kitu ami aya persiapan bisi aya tuangan nuncan di kardusan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad makana punten Mang Saludin bapak segagah-gagahnya lalaki ulah ayeuna merasa gagah da moal bisa ngelehkeun kagagahan awewe justru nu leuwih gagah mah lain lalaki tapi awe sing kompak ce urang demo mumpung aya awe sok mangtuhin ayeuna Mang Saludin ku abdi ayeuna dibere duit 50 juta teu aya artosna ditransfer lah gampang ngiung heula we ti sawe ngan syarat Mang Saludin kudu hamil heula bisa moal Mang Saludin hamil moal 4 hal ye Mang Saludin jika nu teu sabaraha teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur bisa dipigawe ku awewe hiji men sok aya di dieu Mang Saludin lalaki nu men Mang Saludin pernah men ceret 2 Mang Saludin nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil kuat na lalaki gagah na lalaki moal aya nu bisa hamil tapi istri punten Bu 9 bulan kita mengandung anak Neng Heni pernah dikandung ku mama 8 bulan bager nanti satu saat Neng Heni ku Aa Galuh pasti dikereuyeuk geus dikereuyeuk Neng Heni bakal bareuh mual muntah ngidam ngaranna sabaraha bulan ece eta sebel puyeng 4 bulan sangsara palangsang tak isukan ku Neng bakal karaos Neng aya di kieu teh ladang mama hamil ngahamilkeun Neng ke bakal hamil jadi Neng ayeuna jadi anak tinu jadi indung engke mah Neng teh bakal jadi indung da Neng bakal boga anak Bu berat henteu ngandung budak 8 bulan sok aya cangkel sok aya panas cangkeng sok aya Mang Saludin mah mangul pare ku sorangan lir ibaratkeun ayeuna gagahna Mang Saludin kuat mangul semen ku sorangan gagah bisa mampu tapi ketika tak Mang Saludin geus karasa cangkel panas panggulan bakal diencangkeun panggulan bakal digubrakeun bisa istirahat heula tapi ibu 8 bulan mengandung anak geus kagokrek nyeuseum osok di PHP-keun heula ka salaki eta kandungan pernah teu ka pasar dibawa ke pengajian kompak ka masjid ka madrasah ka kebon ka sawah keur masak tidak bisa dituna Mang Saludin tingali pamajikan Mang Saludin keur hamil sangsarana katingali meureun rek gagaro bujal ge kasiksa kudu kieu tah da beuteung maju ka hareup bujal ge neng maju mana beuteung ka hareup bujal ka tukang sok ajaran ku Neng ayeuna awak kalus salah ditilik
siap menelenyang make baju kabaya alus aja make gamis pantes isukan mah geus hamil neng make baju gamis juga orang kadut cicing we kieu na kursi juga ceng-ceng lengan kasih sangsara rek sare bingung dibawa nangkarak cangkeng panas Mang Saludin dibawa nyangigir sieun bahe dibawa nangkub sieun bitu mata posisi tak bingung rek nangkuban hese kalah juju lautan atau saimang beteng antel kana kasur tarang jeung suku ngangkang mata kalah ungkluk we kabadog ke suku pamajikan ku salangkin ada muter jika gangsing na kasur awas Mang Saludin jangan berani membikina nyieuna wungkul tapi kudu bisa ngarasakeun kumaha balangsakna istri anu nuju kakan lo bu terus nincak 8 bulan karaos mulus patuangan suami harus siaga siap antara jaga pecah ketuban pamajikan tong diantepkeun geuat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan datang ka bidan sok naik kana ranyang ibu muhun atuh da kana kenteng mah luhur teuing tarik napas pasti da tarik tamang mah Agustusan heujeunkeun satakar kabok dahaya kuat keluar terus cek bidan sekedap deui tarik keluar budak hiji deui tak geuning rambutna geus katingali pedaha rambut indungna keneh teh capek Mang Saludin tingali ku Mang Saludin tilik-tiliknya hamil geus 8 bulan meunikat bucindrok meuni herang patuangan bojo teh Mang Saludin eta budak meunikat tingali ikutna teh ka kiri ka mana ka katuhu pencelut dan teu kuat budak teh teh keur totojer hayang keluar bapana ti luar totojer hayang ka jero maksa untung teu perwis oge keluar kesang nu alit nu ageng kunaon cek saroge teh mama mules tiupan tong tarik teuing kunaon bau rek ngalahirkeun Mang Saludin ribuan urat pegat tina bubututan pamajikan bapak nyeri teu ngalahirkeun jawab nyeri henteu bohong manya borosot deui ribuan urat neng isukan bakal kitu neng teu saimang atuh ce nurek dikaluarkeun tina lebat patuangan ibu jeung sok asup ka jero patuangan ibu nu kaluar mah nya gede bari gondrong asupnya leutik bari gunul sok geura ce ami ngarti bapak pecah ketuban keluar budak nyeri kabina-bina bayangkan kalau seandainya tidak ada keajaiban ti Allah nu dibikeun ka bojo bapak yakin moal aya pamajikan bubututanana nu bisa dipake deui Neng Heni nanti akan mengalami hal seperti itu karena Neng Hani status sudah menjadi pamajikan supaya Neng Heni, supaya ibu bapak, supaya Mang Saludin jeung Ibu Saludin rumah tangga hirup bahagia, adem, ayem, tentrem, genah, betah, tumanina, harmonis, romantis. Ece ari acaina romantis henteu? Wow, harmonis henteu? Harmonis tergantung, romantis tergantung kumaha urangna. Muhun Bu. Kunaon geuningan seueur nu teu harmonis. Bahkan di Kabupaten Tasikmalaya Pak RT Paku aya pakuuna teh aya. Aya anu mana? Masya Allah, hapunten Paku. Manawi teh nu melong wae ka abdi tita tadi teh sanes Paku. Aduh, Paku. Alhamdulillah mudah-mudahan Paku panjang yuswana. Sing janten pemimpin anu amanah. Doakeun Paku abdi gaduh cita-cita ngancan laksana abdi teh hoyong jadi presiden. Pokona mah abdi marek ngangkat martabat harkat Mang Saludin. Lamun abdi jadi presiden janji Mang Saludin rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Bang Saludin, aya di dieu sok aya sholawatan aya. Aya ceket atuh ceketkeun sok aya sholawatan. Aya. Pengajian mingguan. Aya. Marhabaan. Aya. Tahlilan. Aya. Mun aya nu marawat sok tarahlil. Teu bisa nu marawat. Cik, maknya nu marawat tarahlil. Ari Saludin wudu duh jadi tuna. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tujuanana Mang Saludin kita diciptakan oleh Allah dengan
dengan berpasang-pasangan luhur jeung handap sapasang kaler jeung kidul wetan jeung berang jeung awewe jeung lalaki Mang Saludin dipasangkeun lewat akad nikah jeung Ibu Saludin Neng Heni enjing sareng Cep Galuh ibu jeung bapak sareng ibu karena apa litas kunu ilaiha supaya tentram. Kenapa banyak ayeuna korban perceraian? Rumah tangga berarti tengareuneuh, berarti rumah tangga teu adem ayem. Sabab itu kumaha jalmina. Mata ayeuna ibu kunci kesuksesan rumah tangga aya modal dina Al-Qur'an. Kunaon teu bahagia rumah tangga? Tidak bisa mensyukur. Loba nu rumah tangga cerai teh gara-gara faktor di Tasik aja gara-gara kamari wabah corona hampir status janda mencapai 6.000 angka. Sok bisi paku bade daftar lebar. Mang Saludin tapi sayang rana. Orang Tasik daftar ke abdi. Lebar atuh da merek lagi aya nu KTP kolot tapi pulen. Aya nu Hitachi hitam tapi cihuy. Aya deui rana nu merek Toshiba tos hideung bau deui. Allah karena faktor ekonomi mata punten ini tarimakeun syukuri naon bae pameret ti salaki sanajan saeut. Ibu ridho dina pakahan ku salaki 5.000 sapoe. Cekap moal. 20.000 atuh satahunun cekap. Cekap peserkeun kana kalender. Kan antap salaki sina ngadahar Agustus lah. Gampang kreatif ece nyai aya naon Pak hayang susu inyuh Januari nyai ieu hayang naon Pak udud garelengkeun Februari adunya mata unu khiru mata dunia almar'atus sholihah nengeni dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih. Kunaon atuh loba ayeuna rumah tangga teh ece alus ka salaki awe zaman ayeuna mah paku jiga angkot kumaha setoran. Aduh, diberi duit 1 juta mah alah eta sare ningkah ngadangkat jiga bakaka. Diberi duit 5.000 nya ngeyeng. Di toilet teh mama arek moal cicing mah harudang euy. Nu kitu mah aya pulus lulus eueuh pulus mampus. Aya duit gesit eueuh duit sakit. Aya cicis harmonis eueuh cicis anarkis. Wah, pasea rongkah. Nu kitu mah tungkerifit. Sok atuh bantuan bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang ka salaki wung di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarirang mun salaki loba duit ka salaki cawan ciwit bari gutak kita kadirit ngabibita sayang berit. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Sok neng kade litas kuno ilaiha supaya tenang. Naon modalna saur para santri saur para kiai nu nerangkeun Al-Qur'an firman Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tah Mang Saludin ayeuna Mang Saludin hayang bahagia modalan rumah tangga Mang Saludin ibu bapak Neng Heni hiji ku mawaddah dua waroh. Hiji naon cenah Mang Saludin lain wadah mawadah sing cek cenah caketkeun da hiji mawadah tah kitu dua waroh naon cenah waroh tuh geuninganan Mang Saludin daek ngaji mah apal mawadah apal waroh mah itu tah hiji mawadah dua waroh mah naon ari mawadah urang gancang aya 5 huruf eusina mawadah huruf C huruf I huruf N huruf T huruf A hijikeun Mang Saludin cinta deukeutkeun cinta kitu oh naon cenah cinta. Apakah Mang Saludin dulu pernah mengalami bercinta? Jawab pernah. Ayeuna Mang Saludin ka pamajikan aya keneh teu cintana bogoh keneh henteu. Bingung ieu, rek nyebut bogoh dah henteu. Rek nyebut henteu sieun dicarekan ku pamajikan. Jujur we jujur, sesuai dengan hati. Da berubah waktu dan waktu demi ke waktu. Makin tambah waktu makin hari tambah hari bakal beda. Mang Saludin bogoh keneh henteu. Ah wadul. Cicing. Ece kasalaki bogoh keneh henteu.
Tuh, nah eta jawaban nu tepat. Akang nu dipayun bogoh keneh teh ka pamajikan. Tuh. Atuh sok salaki ecek kasep sote bareto. Cing beki kolot salaki ecek beki kasep beki kasap. Ada Bang Saludin kita sing beki kasep beki kolot teh. Beki kasap. Maknya bogoh kanu kasap. Maknya bogoh kanu butut. Da ayeuna cep agaluh bogoh ka Neng Heni pasti karena rupa, karena cantik. Yakin bogoh teh teu aya lah. Mohon Mang Saludin, aya bogoh mah. Kunaon bogoh pangnatara lila, matak diheulakeun modal eta mah wadah, da cinta mah sokeuna ku Ye kalau seuri cinta mah sokeuna ku lain setan. Kita cinta mah tara aya setan ngadahar cinta. Cinta mah sok aya nah, apakah kemesraan ibu jeung bapak dulu jeung ayeuna beda henteu? Beda henteu. Sok ayeuna mah lempang pa jauh-jauh. Benar. Cik eta maleman pertama ngajauhan ka salaki teu ce. Salaki ge mung jauh ce. Maleman pertama mah hayang deukeut wae. Teu kao pamajikan angang meusan di gerowan di toelan. Oh, mata ayeuna teh sok bobogohan sabal da makan bobogohan teh lalebay lah. Mawa kabogoh teh ngabonceng meuni penuh ku hati-hatian. Aduh, meuni kat meusan, mawa motor teh meuni rem jeung kupling teh main. Teu kau mangilogat meusan, hati-hati. Cerit, yang sakit enggak? Enggak. Ah, pret neng bohong, isukan mah geus nikah mah lain mawa pamajikan teh jiga mawa kalung pare. Mangihlogat teh ngahaja ditarikeun, dikejlikeun, gedebut pamajikan ragrag. Lain ditulungan kalah dipolototan dicarekan. Kumaha cek salakina, cek aing tadi sia tong milu tah. Mantak ari ka salaki teh kudu turut geura ieu mangingit celik we mani mung tinggaleun. Karena sudah tidak ada keharmonisan nuju aya keneh cinta na pelaminan. Aduh eta kumaha cik lalaki ce. Eta salaki ka pamajikan, "Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu." Pamajikan Malik ayeuna menjawab, "Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala." Aduh, kemana-mana ditutuyun gedeblug labu embis. Alah gebis ge meuni embis. Aduh eta diciwit ku pamajikan teh meuni ciwit mesra ditepikeun ka bocelek. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru malam pertama sini gandong. Kawin nikah ece da malaman pertama mah masih keneh pengantin baru atau bulan madu digandong ku salakina. Gandong langsung aja sok gandong ceuleuh kana kamerkeun digubrankeun. Aduh ajaran ayeuna ibu tiah yang digandong ku Mang Tuhin. Cek putiah teh bapak naon sia gandong gejretkon mur. Tuh aja pengalaman pertama mana yang bulan madu serasa milik berdua tuh dunia tuh boro-boro aya pipaseun hayang hitut gitu wani pupugo mah meni ditahan-tahan kalah kamblak bak patuangan erak gengsi hareupeun salaki kudu paksa dut hitut beda jeung Mang Saludin ayeuna geus kieu hayang hitut ge boro-boro hayang teu hayang ge dihajakeun di dapur dut pamajikan emal pret terojol budakna pret deui. Alah aja aya nama kalau gede-gede itu ka era jeung salaki teh jaim lah. Tageus teh aya cin. Ibu aja sok baheula mah anggal nikah mau di yayang bempret lembe bagi suku jebrang. Oh kayak Mang Saludin pendat teu pantes atuh bade ka mana papa bade macul ya. Ya yang kemana ngalah tutut pap udah ngerek sakola dah papap dah mamam ayo lanjutlah sidiran dah diran biasa sajalah panggilan teh kumaha saldo mun kitu sapetos pakuwu atuh pura ka kantor
sampean lain cop pantes papap yayang kemana pap nganter yang minimal naik atau mobil lagi Avanza Honda Jazz yang kemana belanja pap mau digonyelung salesa manggil papap yayang di pegawaian ngalaan jengkol tetangga abdi di odah yung Mang Jahudi mana pap ngalah jengkol yang kemana ngaramet pap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, pasti Mang Saludin tidak mungkin Mang Saludin daek nikah ka bojo lamun teu dasar lacin. Pasti rasa cinta abah ada. Ngan dina ieu syairan ecek dipikir cintana abadi cek abdi mah teu. Cinta salaki ka pamajikan mah teu abadi. Nu abadi mah lain cinta urang, nu abadi cinta Allah ka hambana, nu abadi cinta Nabi ka umatna, nu abadi cinta indung bapak ka budak. Bu. Aya putusna teu, aya bosna pengorbanan nu jadi indung jeung bapak ka nu jadi anak aya teu. Teu sampaikeun ka ayeuna tamang tuhin Neng Heni geus dewasa ditikahkeun. Apakah cukup sampai sekarang? Apakah cukup sampai nanti? Apakah cukup sampai kemarin? Tidak, pengorbanan Mang Tuhin sama Ibu Tia selalu berkorban demi anak Neng Heni. Mata ayeuna ece pengorbanan indung mah ku anak moal bisa dibalas. Kahadean indung jeung bapak moal bisa dipulang tarima. Bisa ece ulang tarima ka indung jeung bapak. Baheula ece keletik ku bapak di AAIS gaganong dibawa ka korsel ka pasar malam. Ece ayeuna bapak geus kolot daek ngagandong bapak ka pasar malam. Aya pernah teu? Moal bisa ngabalas kahadean nu jadi indung hanya memberi indung mah tak harap kembali, hanya memberi tak harap kembali. Geunyileung sampaikeun ka langit katujuh Neng Heni omat ayeuna enjing Neng Heni bade ngalengkah bade ngepatkeun leungeun sejak rek naon jatuh kerami rek laki rabi omat doa nu jadi indung heula sabab doa indung ka anak seukeut Allah batan silet dina padat aya tolak ijabahna sarua jeung doa Nabi ka umatna masya matak lamun indung cerik-cerik nyeri hate ku anak awas naudzubillah anak nyunung cerikan indung nganyeri hatekeun indung tong boro-boro asup ka surga ngambeu seungitna surgana ge diharamkeun ku Allah awas neng indung mata Kang jeung Nabi ngawasiatkeun Anisa nitip awe awas Mang Saludin nitip pamajikan sallu ala Nabi Muhammad tanah Heni kita mungkin sekerasa ditikah kucep galuh lamun taya bogoh taya cin di mana Mang Saludin datangnya cinta sok bantuan dari mana ece datangnya sanes kitu keheula nya tariknya salah yeuh ka mana mah ece di mana mah ece datangnya lintah dari sawah Mang Saludin turun ke kali dari mana akang datangnya cinta dari mata ala ece turun ke sing kompak turun ke tuluk tuk tuh Gusti nu agung untung teu cuplak eta beung nyebut cereng meuni ece keun cinta tos teu aya keun bogoh tos kaliwat aya modal nu kadua anu awet waroh kanya Mang Saludin nyaah teu ka pamajikan nyaah eta geus boga budak Mang Saludin nyaah gegedena ka anak atau ka pamajikan beda persenan Mang Saludin mah henteu paling 70% ka budak nu 30% ka karek ka pamajikan gegedena mah ka saha oh salaki ece usaha teh geuning tara nyebut ngabela pamajikan anak anger we nu disebut mah ngabela anak eta Mang Saludin balik nyaba ti panyabaan nu sok panggeulana dipangku ku Mang Saludin anak atau pamajikan anak osok Mang Saludin mangku pamajikan heula anger we anak ece sok Mang Saludin balas nyaang Mang Saludin ka budak beda jeung ka pamajikan eta kanya Mang Saludin ningali anak morosot calanana ku Mang Saludin dibenerkeun
Da ka budak mah gede kanyaan. Beda jeung ka pamajikan, ningali pamajikan nu geus bener calanana diporosotkeun. Da kurang kanya. Masya Allah pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji. Eta ibu rumah tangga terus gaduh budak namahan kariweuh, ngurangan kariweuh. Namahan ayeuna ayeuna kacape atawa ngurangan kacape. Namahan sare boga budak orok mah teu tibrak muhun Bu. Kagoingkeun wae budak ceurik komo geuning ece upami pudalna acan puput pusernya. Budak teh sok ngear. Sedangkan budak ngear moal bisa direrepeh, bapana teu bisa ngarerepeh. Saha anu bisa ngarerepeh? Mang Saludin awewe. Kunaon awewe bisa ngarerepeh? Karena boga kunci, eta kunci adalah cairan anu mampu diadaptasi ku budak. Naon ngaranna? ASI, air susu. Lain air susu bapak. Indung nu cengkat dadah bager mamah teh tunuh tapi karunya bager ieu nen sok becu ieu nenen genyel kapan sok budak Mang Saludin teh genyel teh sini ka Mang Saludin ka pamajikan tapi kan karehe Mang Saludin teh kudu nyaah tagagah-gagahna Mang Saludin teu bisa nyusuan anak budak geus rehe Mang Saludin pan milu gogoakan deui kabayang tengah peuting cek Mang Saludin arok jabrik milu gogoakan cek pamajikan Mang Saludin teh ganeng bapak tong gogoakan sia sok adieu tah hayang mah sampeurkeun sabelah deui nganggur kop jeung budak tah parasmanan cenah tengah peuting nu budak eucuk sabelah ku budak nu sabelah ku bapana tepikeun ka opset eta hulu susu nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapana kutangna dada susuna hanapeun bujal geus aya pikurieunnana Mang Saludin capekna jadi pamajikan ace kuniang berang bentah gugah tina bobo can mah nyangu can mah masak teu dikaulaan ku salaki urang teh balik ngaulah muhun Bu nu nyangu awewe nu nyeuseuk sing tarik nu nyeuseuk nu gegeroh nu ngepel nu ngistrika budak ceurik di aisna ku samping astagfirullah manya inung dibelitkeun kana punuk sece. Halo, palebang dia mata kunaon kutan sok nyeri hate ningali batur istri batur ece eta salaki meuni eueuh perasaan gawe nyarekan teu kaot telat ayeuna nyangu diseuselan padahal pagawe teh meuni loba cabakeun dibantuan henteu manehna mah dahar hayang karik ngahuap baju hayang karik make udud hayang karik nyenyot ari pagawean sare teu sare nguseup teu nguseup gapleh buburu hanteu so begitu nah doakeun salaki nu kitu teh sing gawat paeh ih paeh kedulna atuh jang naon sok geura ceuk udud we hayo aya nu keur udud aya nu keur udud awas tong dipareuman da kula janji dikasek-kasek kitu nyaah panjang keneh yang jadi kusak-kusak gerak abdi mah moal nyarekan da udud akang teu mata ngarugikeun ka abdi duit-duit akang nu meuli nu udud nu ngenyot nu batuk nu kabesekan nu TBC nu mengek nu paeh osok salaki ece udud keheul teh ceuk lamun ningali salaki udud wae sok jawab keheul teu keheul osok dicaram tara sok ngagugu tara tah keun antep ari teu ngagugu mah jang naon kacape-cape ceuk ih keun da anu gapleh paeh aya di dieu nu sok gapleh aya ieu bibireun ala lain nu gapleh mah mod dah ieu nu gapleh mah lain paeh tapi mod sabab anu sok gapleh Mang Saludin sok plak modar tara aya nu gapleh plak sing panjang umur Al-Fatihah oh nu gapleh nu sok nguseup paeh kecek matak anu udud ge osok Pak matakeun antep ecek lamun salaki teu ngagugu wae dicaram teu daek wae ngagugukeun antep sing tuluy udud sapae Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Mang Saludin ulah gaplehnya hirup di alam dunia Mang Saludin boga keluarga Mang Saludin boga anak hayang barokah hirup lain ku gapleh tapi ku salat berjamaah
Di mana Mang Saludin sholat berjamaah teh? Di masjid. Awas Mang Saludin naon sih? Hirup mamawana naon? Anger amal. Bu. Sok Mang Saludin maot keur sholat kieu. Nya, alus maot keur gapleh kieu. Arek kieu maot. Mata kade hirup berkah kunci berjamaah. Di mana Mang Saludin berjamaah teh? Di masjid. Aya di masjid. Aya osok ke masjid. Mung penghirup sing naik ke masjid. Da boro-boro nu hirup kudu ka masjid, anu maot oge Mang Saludin anger akhirna masuk dibawa ka makam lain ka masjid. Oh, Mang Saludin da maot mau dianterkeun ku ajengan. Mang Saludin mau dianterkeun ku RT jeung ku RW. Ku saha? Ku doa anak anu soleh. Sedangkan doa anak anu soleh eta nu bakal ngocor mapat ka Mang Saludin. Kumaha kunci budak hayang soleh? Asupkeun ka pasantren, ka madrasah, sarenkeun ka ajengan. Ngan lamun teu pinter teu soleh we awas tong nyalahkeun ka ajengan 100%. Kewajiban ngadidik anak lain ajengan tapi indung jeung bapa. Nah ketika budak Mang Saludin teu soleh tong nyalahkeun anak, kembali siapa yang salah? Ari budak hayang soleh, ari indung bapana cicing wae dina kotakan salah. Rek soleh kumaha? Da solehna anak mah gumayot, kumaha solehna indung jeung apal ece gumayot. Ih apaleun gumantung. Kapan setiap anu ngagayot pasti setiap anu ngagantung pasti minyak lantung, minyak tanah nu ngagantung matak jeruk maksudna ece. Apal anggur tuh abdi geura disuguhan kumantuhin oco aya anggur aya jeruk. Sakala di dieu aya pokadi seta punten nya Mang Saludin ieu teu dileueut kitu teu dituang. Sanes kula naon abdi teh rek ngahuapkeun kue geura ece da inget ka salaki. Dina gerek ngaleueut pokadi suet inget ka budak mata geus ulah Mang Saludin keresekan kardusan we. Modalna waroh mahkanya salaki ge ece singnya ece ge ka salaki singnya ece tingali geuning geus ruksak salaki ece teh da ka sawah wae ti imah unggal poe make duduk ibu tut huntu koneng suku jebrang tongong hidung nya cok manggul naon manggul doran ece da pacula mah di tukang ih nu dipanggul mah gagangna dorana ece Allah sok salaki ece suku ece geuning tingali salaki teh meuni jebrag tongong hidung balas ka mana wae asawa huntu koneng aya salaki di dieu huntuna koneng cik lamun jelema huntuna koneng jorok henteu teu jorok ajaib eta teh da huntu mah di mana-mana ge tulang lain koneng ih jadi lamun jelema huntuna koneng berarti letahna ge laja eta teh bubusina cikur meureun isi ece lepas salaki rek ka sawah ulah kena-kena katingali jiga anu gengsi jiga anu teu alus ayeuna pagawean salaki ka sawah mulia rek ngabela anak pamajikan lepas ku kata bahasa pamajikan anu manja salaki ka sawah ece ngamparkeun sajadah di imah salat duha 2 rakaat ulah imah salaki ka sawah milu init memotoran teu memotoran ngariung di imah tatangga aruduna nyarieun seblak yai rek barokah kumaha ece rumah tangga yuk kuncina salat berjamaah kadangnya hape neng keimanan ketakwaan Allah Rahman Rahim cinta dan kasih sayang memberikan petunjuk adalah Al-Quran dina Al-Quran hudan lil muttaqin hudan jadi petunjuk lil muttaqin pikeun jalma anu tarakwa sallu ala Nabi Muhammad. Kadek Mang Saludin sing areling urang dulur kabeh ibadah ulah cam berang penting ulah di sini kaburu sok sarangan ku grup hadro eling dulur ibadah ulah campole berang penting di sini kaburu pae di sini kaburu pae salatullah
ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ahli ngagosokan batu. Awas Mang Saludinnya kahade urang mumpung jagjag sok sing daek ka masjid, mumpung cager sing daek berjamaah ka masjid, da boro-boro nu cager kudu ka masjid. Mang Saludin geuring oge sing daek ini ka dokter Mang Saludin tongolok wae. Aduh ya mudah-mudahan sing aya hidayah jang Mang Saludin lungsur taufik keur Mang Saludin. Yuk nu tadina kedul Mang Saludin lewat ieu ngaji sing jadi getol, nu tadina sombong sing jadi tawado, nu tadina ayeuna eceu pinter sing leuwih pinter, nu tadina salah sing bener, nu tadina koret sing jadi bager. Aya di dia jalmi nu beunghar koret, aya nu geus jadi haji koret, aya tak eta nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur teh cing aja lah naon sombongkeun di alam dunia kabeh ge harta titipan ti Gusti, boro-boro harta nyawa ge titipan ti Gusti. Urang hirup di alam dunia lain di alam anu sawenang-wenang urang kudu aya di alam dunia. Urang keur ngumara alam urang anu abadi, lemur urang anu bakal langgeng mah di alam akhirat. Sok papanen tatanen di alam dunia Mang Saludin, di akhirat tempat panen. Jadi ketika Mang Saludin di dunia melak pepelakan hade, insya Allah di akhirat bakal panen hade. Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng jadi areuy. Melak bonteng mah mun melak bonteng jadi bonteng ditong dipepelak capek-capek. Melak bonteng mah jadi areuy, mun melak cau jadi buruk ece lain jadi tangkal. Sok ajaran cau sasiki tancepkeun ku ece teang isuk pagetok yakin abong lamun teh jadi buruk ece nya. Melak cau mah jadi buruk. Makana mudah-mudahan ieu Mang Saludin ayeuna Mang Tuhin teh nuju tatanen ku ayeuna ieu acara sodaqo aya tos disiapkeun pangaosan nuju silaturahmi eukeun tujuan karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adzima. Insyaallah buat kita semua khusus kanggo Mang Tuhin bakal dipasihan ku Allah pahala yang berlipat ganda. Kade Mang Saludin sing nya di dieu tah sing ikhlas Mang Saludin ka dieu ngaos cakeutkeun ikhlas Ridho. Tujuan rek naon? Rek pangaosan. Rek pangaosan. Abdi mah tujuan Mang Saludin ka dieu teh hayang loba dulur duit. Hayang loba dulur, ami balik menang doa. Rek mere duit ka abdi. San rek mere. Aduh, ka Mang Tuhin ge can karuan aja. Abdi mah teu niat rek neangan duit kan lamun dibere duit ku Mang Tuhin syukur henteu we piraku gitu tah. Da Mang Tuhin teh jalmi eling nya. Eling teu. Tangan eling teu na ke kumaha mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Mang Tuhin eling, mun mere leutik berarti henteu gede kitu. Kesopan kan hajat ibu teh eling eceu. Hatur nuhun asana sakitu nu kapiatur. Sok neng modalan ku cinta jeung ku kanya jam 11 langkung 10 menit. Abdi bade terasna bujeng enjing acara di daerah Sukabumi piduana sing lancar perjalanan selamat. Insyaallah kaping 27 sasi ayeuna Mei kalasan abdi masih kene jadwal tapi abdi ti ketua ti anu gaduh travel PT Taza Mulia Barokah kedah angkat kanggo ngalaksanakeun ngabimbing perjalanan ibadah ka tanah suci Mekah oge Madinah. Doa ti sadayana mudah-mudahan abdi sareng jamaah salamet lancar. Urang dieu mudah-mudahan sing enggal dinasibkeun ku Allah tiasa ka Mekah. Hoyong ibu ka Mekah? Geus daftar encan? Atuh rek saha nu mekelna atuh can daftar mah. Mudah-mudahan enggal dinasibkeun ku Allah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur. Terima kasih ka Neng Grup Hadroh ti pasantren naon tadi teh? Al-Falah. Duh enakeun pisan tepakadana sing jara di kiainya, sing jara di ustad-ustadah, sing jadi ulama da santri teh suban wal yaum rizalul ghad ulama untuk di masa yang akan datang. Sakitu diatur kirang langkung dah punten kasarena jung rek balik mah. Nuhun. Kela eta artos nu tadi dipasikeun ku abdi peserkeun kana gunting kuku heula nya eta di paranyang gitu geuning. Bikin ka pemajikan ulah ulahnya aku sodako
jalmi sodakoh mau cek seueur sodako seueur barang bere mah moal dikurangan moal dimiskinkeun ku Allah bal yazrad bakal ditambah yung sing salamat sing daek ngaji sing daek berjamaah cak lah teu sabaraha duit 200.000 cek Allah mangagantian geus nyiapkeun ayeuna mangtuhin geus nyiapkeun amplop 3 juta saeutik 7 juta cek nuhun mangtuhin ngatur nuhun aduh geus sadayana bade ka mana eta cengkat acan ngadoa cek tuh da kitu jurig mah geus cengkat ih jelema mah tuh caricing cek darek ngadoa jurig mah cengkat rek balik ti heula da jurig mah sok sieun ku doa jadi nu balik ti heula encan ngadoa eta teh ngaranna kabur ningat cek astagfirullah banyak jurig ditiung atos taruang teh acan oh kena da abdi geus sami teh acan sing jadi kekuatan jadi tanaganya tuangan ece tina saripati tuangan sok anggo ibadah ari ece tuangan sok beas atawa sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang asalna tina piring ngecek tina piring osok aja tuang dina piring teu kenging nu sae tuang mah dina kursi nyamanya dina karpet dina samak mun mah dahar dina piring teu pantes bujur nyencrek na piring ih ari oco teh sarakolahan teu ieu teh ieu geuning anjing mah jawab teh bener mah kongkorongok ari nu kitu naon cek eta mah sorak mah ngan sorana sora naon sora abdi aja gerak tobat gerak istighfar mun balik disebut hayam aja ada budak sing saroleh lebatkeun ka pasang aya budak nu di pasantren ibu alhamdulillah aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya jong tareang susulan sina arwihnya geus wengi ayeuna teh cek budak sina meuting di sakola ya geus lamal bener aliran sesat kitu buah kaliki mesna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalupatan doakeun mudah-mudahan Kang Ustad Alif anjeunna barokah wasilah tiasa ka dieu ngalangkungan panginten pelantara di atas nami ngawakilan Sohibul Hajjah Sohibul Walimah Bapak Tuhin pokona mah sadayana alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda nu aya di Desa Wado Wetan umum aya di Kabupaten Majalengka sing sarehat paranjang yuswa langkung marang pangat elmuna amin ya robbal da urang masih keneh butuh ku ulama butuh ki kiai butuh ku ajingan matak daripada ajengan ngantunkeun ti payun ka jeung Mang Saludin heula we lah buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca Al-Qur'an aminan buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maca sholawatan buah kaliki mesna di parapatan mun mangtuhin ngaku cinta ka abdi sing kersa ngaberkatan hatur nuhun atas dukungan ti sadayana sakitu nu kapihatur kirang langkung punten ke sadayana cipeujeuh jalan kabihbul malikupat ti abonan pepeujeuh pamiwarang sululang upat kawanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.